Ajengan Cigalumpit, hiasana Apip Mustopa. Léngkob mana nucan kasaba, pasir mendi nucan kasungsi. Ajengan Cigalumpit, lalaki, langit. Lamun kedal sora tina bahamna, Allohu Akbar, aleutan walanda, bubar tina leungeunna nu baruluan, bedil nu metet ku pélor maruragan. Beungeut dayeuh dileyek bari dijebéngan, ngadadak muriang ngagibri tentara kerajaan. Ngagarawak ajengan Cigalumpit handaruan, kaluar siah kapirin, dikerek ku aing kawas lauk asin. Tentara kerajaan kawalahan nembarkeun pengumuman, sing saha nu bisa nyabut nyawa ajengan Cigalumpit bakal metet sakuna ku ribuan ringgit. Bada isa si hianat, si murtad, dedepongan ngabongohang ti tukang, ajengan keur hususu wujud. Ditigas bahamna disakalikeun, digusur ka handap pendapuran awi, ditir mestakana, ditancepkeun dadana. Ngagagak si murtad pokna kulantaran dudungan sia di Jogja, kadinya sia dihareup. Ajengan Cigalumpit, lalaki langit, geus lawas leungit. Mastakana dibayar ku walanda ribuan ringgit, kesangna taya nu ngajenan najan sagede reungeun.